Bang Balang, hah? Ieu makamna rek nu beh mana iku loba ieu teh. Duh, aing mananya? Kadi we heula sugan we. Nu itu juga nya nu dua itu tuh. Yuk. Bang, nu ieu sugan ya. Terus sugan kita. Ai buru asing keburu. Sugan teh. Ih, ayo ah. Ayo. Assalamualaikum. Nah, ai buru gara buru. Bah. Dosis sakit ya. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Cing harupat gede lumpat. Cing. Astagfirullah. Panapa kon mene? Bang. Kon mene panapa? Ngomong naon mana itu Gus aya ih. Pun tangannya Bahasana beda teh. Lagi enak nyantai. Panapa kon? Ya Allah, ieu bahasa naon ieu? Kon kan jaluk apa mene? Lagi nyantai ka malam iki. Ih, mari kita nomor teh aing teh ngati ngomong naon mana? Ah, geus balik teh. Kon dikit terus kadung teh kamen aku kadung muncul. Ngomong Ini naon penampakan. Aduh, eta yang jurig namanya. Maksudnya kon teh kamene panapa? Lagi turun kon. Yang kon di situ aja kayak gue. Aing teh jangan. Kon di situ. Aing puting aing mah teu hasil aing. Euy, itu bahasana teh ngerti. Atuh kuno ngalah kabur tadi. Nomor kecan ka penta aing. Mang bolang mah. Mang bolang. Kon mau teka mana panapa? Astagfirullahaladzim, iya juga. Orang aku wis muncul, ditakoni malah kabur. Ya Allah ngomong naon aing Oh enggak, maksud aku ke kon kesurupan ya, Bang. apa-apa. Mang, bismika, Allahumma ya wa bismika amun. Arahnya menghina dunia perpocongan. Ustaz sugan ieu. Tapi men kon kudu tanggung jawab loh. Astagfirullahaladzim. Aku wis teka, wis penampakan, wis muncul, wis nggawa rokok ke Aing cuman jinggo. Diangkat-angkat. Rokok ke Waalaikumsalam, Tat. Samsu reptil. Tat, kadieu tat. Kon tepi. Tat kadieu kayak Mang Bolang kasurupan. Heuh, buruan ditungguan. Ayo. Waalaikumsalam. Terus saya kau pengen mochi aja disuguhi kopi. Sekali. Aku tuh biasanya mochi nganggur teh kopi. Gila ini. Ustaz TK mana? Aing, lila aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Pak teh? Ieu mah moal kunaon ya? Kasurupan tadi geus Kasurupan atuh puting-puting ulin ka kuburan. Tas naon? Ah gitu, tadi aduh. Oh, cing atuh suang di si jambean ke orangnya. Yuk, ya mah yo. Ini jerignya di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal uang jampeannya. Yuk, jampe pangampuh Pak RT ya. Wir takiwir-kiwir dina gawir buntutna ngacir. Ah, siap. Astagfirullahaladzim tuh Pak RT sakurangnya. Cager. Ada jurig di mana eta? Ieu mah jurig nu tadi ning Pak Ustaz. Nu tadi. Heeh. Oh, cicing lah. Suang di jampean lah. Ini cia. Kan itu. Ulah ngaganggu. Pokoknya mah tuh leungit geus lah. Aya naon tadi ku naon. Oh, lu dia. Oh, tukar saun. Tukar saun eta. Itu tadi kan. Tadi tas di mana? Ini RT ulin di mana? Nyempok nih. Oh, ya pantas urang eta. Jadi mimeu iprit pan ka dieu. Aya mah cager Pak RT ah. Alhamdulillah tuh Pak Ustaz. Urang balik heula nya ya acara di imahnya. Kitu we Mang Bolang sing cager nya. Ayo, urang moal lila ah. Pokona sing cager nya. RT. Ayo. Iya. Geus.
makanan ke dia ini teh ulah kabur jadi dituturkan. Iya. Sok aya wae Mang Bolang mah tuh da arulin teh ka kuburan da meureun atuh aya nu milugenan. Untung we uing tepat waktu datang. Aduh. Jadi leuseuh kana awak aya ngurus nu kitu teh. Aduh. Astagfirullahaladzim geuningan. Diinitkeun ti Mang Bolang kalah milu ka dieu. Iyalah, mau kan ngundang aku. Maksudnya pan apa? Aku kan balik itu diongkosi lah. Kek. Ieu nu bahasa anak kieu aing teu ngarti ya. Aya naon ieu? Urang teu ngarti ya. Mau kan kayak tundang aku. Kenapa wis muncul malah kabur? Kenapa wis kadung wis muncul kan balik kudu disangoni, kudu diongkosi. Disangoni, nah disangoni. Diongkosi. Teu ngarti ya. Diongkosi. Kan aku kudu setor ning ketua. Jurik boga setoran. Ya duelan maring ketua. Aduh, ya bahasana teu ngarti kieu. Kumaha nya? Pokona hukum aing jampean deui lah anu tadi we meh. Ieu ame kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Wir tak wir kiwir dina gawir buntut ngacir. Geuning teh ampuh euy. Makeun mana deui nya? Wir tak wir kiwir dina gawir buntut ngacir. Iya da anger keneh wae aing bingung ya. Kumaha tuh tadi ngomongna? Maksudnya aku baliknya kudu disangoni, diongkosi, sangu, nggak setoran maring bos, Setoran. Oh, setoran kan maring dinas, euy. kudu setor bos. Nu kieu lain. Apa maksud aing mah? Goblok ning sia kana duit mah nyamung ku bahasa Sunda. Tah atuh geus. Bawanya ka ditu. Ulah ngaganggu deui ka uing nya. Kana itu ulah ngaganggu deui heuh. Jong gara balik ka ditu ge. Matur suwun gitu. Teu kaharti ku jurik zaman kiwari. Bantu pejabat doang nu beukian duit teh. Jurik zaman aya nama beukian duit. Aduh aing bingung. Ya cara nama mubaran jelema kudu make duit ya mah jurig teh. Harupat gerak Dari bawah aja langsung naik ke atas. iya gitu nggak apa-apa. Sing harupat gerak gede gerak lompat. Maneh teh bukan di pan. Sorry, cut. Sing harupat gerak gede gerak lompat. Kenapa kon meneh? Oke, kalau pernah cari mas. Tapi gede gerak lompat. Sing harupat gerak gede. Aing sih ya. Ya kan waktu naik. Sok aya wae Mang Bolang mah. Pilih dulu sih. Langsung orang kerja langsung keluar minggir Oh ya, penting ayeuna perjuringan, konten perjuringan. Nggak jadi juri Mas Agus. Mang Bolang ya si berangan. Itu berangan bener apa berangan di acting? Asli mah bener mah asli berangan. Asli berangan iya ta. Iya mah pas mi jurigan. Mau berangan tapi borangan. Pisieun ku pamajikan mah. Itu orang Jawa asli. Jawa asli. Jawa asli. Ngerti tuh ngomong nama Bolang. Itu ngerti. Aduh, Aja menang-menang. berarti terus ikutin video URB. Jangan lupa apa Mang Bolang? Like and subscribe. Aduh dong. YouTube Joa Oh Facebooknya Ahon Pangestu. ini Iwan. Iwan. Ya. Mas Agus punya Facebook? Ora gelem? Borak. Oke. Pokoknya mah teu ngarti bahasa lagi. URB Mantap.